Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun terangkeun pun warta Wulan Suciyanti nomor absen 30 genep di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade nyampekeun materi warta kanggo syarat penugasan jeung persyaratan ujian. A. Wangunan warta. Warta teh hartina informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carek hitungan waktu. Wangunan anu sejenna sakumaha nu ditembrakeun ku para ahli. Warta teh nyaeta laporan tina peristiwa atawa kamandang nu sifatna penting, ngirut jeung anyar pikeun masyarakat rea. Kapublikasikeun sacara lega kalawan make media massa sacara periodik. B. Struktur teks warta. Aya sawatara struktur nu ngawangun teks warta teh. Eta struktur teh anu ngawangun teks tepi ka jadi hiji teks anu gembleng. Struktur teks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi berita. Kahiji judul. Judul teh kecap kunci atawa keyword nu ngawakilan warta kalawan gembleng. Dina teks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Hadina mah judul teh dijieun sinamatak kataji nu maca atawa nu ngadengena. Kadua, teras. Teras atawa lead warta teh kaasup bagian anu kacida pentingna dina warta mah. Dina warta teh karangkum inti tina teras sakabehna warta anu gembleng. Unggal lead ge ditulis sangkan ngirup nu maca sangkan terus nuturkeun atawa terus maca wartana. Katilu, eusi. Bagian eusi nyaeta inti teks warta. Eusi warta teh eusi berita nu bisa ngawincik deui warta pertelapisan sakur informasi nu sina diterbikeun. C. Kaidah basa teks berita. Dina teks berita teh aya kaidah nu kudu ditedunan kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum. Basa nu digunakeun kudu mibanda sifat nu baku atawa Sunda lulugu. Sangkan dipikaharti ku sakumna masyarakat Sunda. Aspek basa liana nu aya dina warta tur sering muncul nyaeta wanda kalimah. Teks warta sering ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung. D. Nyungsi padika nyusun warta. Dina nyusun warta teh urang perlu nedunan unsur warta nyaeta 5W ditambah hiji H. Kahiji, what, peristiwa naon anu diinformasikeun. Kadua, where, dimana eta peristiwa kajadianana. Katilu, when, iraha eta peristiwa kajadianana. Kaopat, who, saha anu kalibet dina eta kajadian. Kalima, why, naha eta peristiwa bisa kajadian. Kagenep, how, kumaha kajadianana eta peristiwa. Teks warta koran atau majalah. Teks majalah warta dina koran atawa disusun dina wangun lancaran. Unggal paragraf kalawan kalimah disusun dina diluyukeun jeung struktur umum pikeun warta. Teks warta pikeun dibaca ku presenter dina televisi mah wanguna beda jeung teks warta dina koran atawa majalah. Sangkan leuwih jentre deui ieu dihandap katangtuan teks warta pikeun televisi. Kahiji, teks warta dina televisi mah ditulis saperti ieu. Tanda koma ditandaan ku garis miring hiji, ari tanda titik ditandaan ku garis miring 2. Dina eusi warta televisi mah teu kudu dideskripsikeun atawa dijelaskeun pisan kumaha deg-degan hiji narasumber. Katilu, warta di televisi ditepikeun ku presenter atau nu maca warta dibantuan ku voice over. E. Nyusun warta. Ayeuna urang diajar nyusun warta. Nu kudu diperhatikeun ku urang salaku nu nyusun berita teh nyaeta unsur-unsur 5W hiji H. Nu kudu aya dina jero warta, ilikan ieu dihandap contohna. Contoh warta. Kahiji judul. Konser limbah. Bumi abdi sanes tong sampah. Kadua, teras. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi ngayakeun acara geografi punya seni. Eta acara nu dieuyeban ku konser ambasador teh nyangga tema konser limbah. Acara nu diayakeun dina tanggal 24 Desember 2016 di Gedung Amphitheater UPI teh diluuhan ku mangpirang unsur civitas akademik katut para undangan.
Katilu eusi. Konser limbah digelar minangka wangun rasa prihatin jeung kahaat kana kondisi bumi kiwari. Dibandingkeun jeung kondisi bumi beh ditungah, kondisi bumi nu ayeuna teh geus rea nu robah. Demi nu ngalantarankeun ayeuna robah teh dipangaruhan ku kagiatan manusia nu geus henteu jadi khalifah fil ardi. Ngokolakeun ngatur jeung ngajaga alam. Manusa kiwari teh bet ngaruksak alam. Nurutkeun Rio Septianto salaku ketua pelaksana, tujuan eta cara estuning basajan pisan. Ukur sejang ngemutan bae, urang sadayana kudu micinta tur nyaah ka bumi tempat urang kumelendang. Nu jadi harepan cek Rio, salaku manusia pangpangna mahasiswa, leuwih tapis miara alam, bijeun runtah kana tempatna, upama urang nyaah ka alam, atuh alam ge bakal nyaah ka urang. Kukituna pika nyaah alam jeung bumi tempat urang kumelendang. Ditincak teh lain tempat runtah, eta intina mah cek Rio deui. Sekian materi jeung warta Sunda nu bisa abdi sampaikeun. Upami aya salah kata atawa tindakan, abdi haturkeun mohon maaf sabesar-besarna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.